laut anak. Anak kijing na ima batu hungkul atuh mah urang rek kahakan batu. Apa pernah iya kijing mak? Anggap kijing dore aing 6 bulan batu. Dang sakumaha kita nyangan kijing teh. Kagak mak. Masuk masukkan batu sama tidang Kayaknya tadi teu bisa mah ngomong. Terus iya kumaha mak? Hakana ku sia atuh. Bila ku teten nyahakan batu mak. Ya sia meunangna batu kita ngalaki jin ku aing kalau batu dah suka-suka kana keresek. Kumaha ngasakanana hese ye. Digodog 400 tahun ge moal hipu-hipu goblok cuma cengnya neangan anak izin batu diasup-asupkeun guntul disusul teu disusul ku aing sae batu segede ge dibajutan ka imah meureunnan sama geus gede ge teu hidang-hidang Bapak hayang sekolah mak. dan sekolah ambe naon sekolah Ambil pintul mak. Hayang pakai baju merah putih mak. teu boga baju merah putih mah kudu meuli eueuh duitna itu eke nginjem bandera kata tangganya sarua eta ge merah putih nginjem bandera sia sakolana ge make bandera merah putih mah bajuna hese meulina eueuh duitna aing Asik, pakai bendera. bandera asik sia mah lamun sakola engke tatan bajuna ulah nurutan batur kan batur mah sok dikaluar-luarkeun bajuna pake kudu tatan mah asupkeun nya Kamana tang? Kanu taskeun mak. hah Kanu taskeun. da suka nutas atuh bener saya sakola engke buligir teu make baju ye Kan ambil happy mak. nyampe rapi ge asup angin goblok banyak tuh baju asup kana atas asupkeun kana calana supaya rapi ulah diasupkeun kana tas ge sia mangkat ka sakola jadi buligir atuh Kata kamali iya mak. Jujur mak. jujur jujur naon emang sia Aya nu hitun. heeh Nu ngaku. heeh Tatan ngacung mak. oh tapi saya hitut Itu mak. oh nya eta mah tuh lain dong aku da saya teu hitut cuman teu hitut di aku geuninganan emang saya hitut Itu mak. eta geuning aku Akan memodal mak. modal goblok cuma juga teh hitut kumpul modal aja pengen ngacung atuh Kata nama guluna anggung lalaki bunga laki anggung lalaki. emang kunaon si bunga laki Galak mak. terus Guluna hayang awewe mak. hayang awewe lamun awewe kumaha emang Namun galak dicabak cucuna mak. Gitu dah. cabak susuna teu hideung sama nyabakan susu guru ye lamun sia rek nyabak susu guru aing mah ajakan goblok sama teu meunang pokona mah sakola mah rek guru lalaki guru naleukeun bae supaya tetan pinter kena di sakola kitu nya ayeuna teh loba jelema pinter tapi teu bener tatan mah kudu jadi jelema pinter bari jeung bener ulah pinteran ke minteran batur ayeuna teh loba jelema pinter tapi minteran batur ulah kitu tatan mah nya sakola nanya kudu jujur nya Kamu tatan terus pinter. Tatan hayang jadi presiden mak. jadi presiden maju aing power Paur kunaon mak. power ngaco kabeh sa Indonesia sia jadi presiden mah agung-agungan wae leumpang oge leumpang agung-agungan yang jadi presiden aing power ngagogos punuk power ke menteri bisa digogosan tong luhur teh mah kita adalah jadi presiden Mak, ayo tuh mau ulang daftar sekolah mak. ya bukan bisa ayeun atuh geus murid ayeuna mah engke saku daftarna ieu Daftarnya ke mana mak? daftarna ka posyandu sia mah sakolana saya pas datang ditimbang kayak diberi kacang hejo Yang kacang hijau. Kayak kata sakolana sia mah moal make duit Pakai naon sih mak? make BPJS sia mah sakolana kayak ditimbang lah ditimbang kayak di inuman oralit kayak disuntik kayak cak atuhu nya disuntik divaksin nya kade ulah motah lamun disuntik kamari ge aya budak motah geuning disuntik lain leungeun Naon sih mak? bohong Aduh. teu bisa ngalieur ayeuna teh budak ngengleng wae ka ditu Oh jadi kieu mak. nya da heureui wae nu motah wae jadi we kasuntikna beheung cuma tong luhur teh jadi presiden nah Jadi naon sih? tukang seblak we Aduh.
Ya jadi bangga jadi presiden mah. Embung mah. Aing jadi presiden wae. Oh. Heeh, keun bae ku mari doakeun Tatan sing jadi presiden, sing nyaah ka rakyat, ulah korupsi duit negara. Itu pokoknya mah teu pokok rakyat loba keneh anu kakurangan. Ulah beunghar teh jang pajabat tunggul, beunghar teh jang nu beunghar hungkul, tapi masyarakat loba keneh nu balangsak. Tatan kudu ningali ke masyarakat. Kalau Tatan jadi presiden didukung teh lain kudu di luhur, kudu di handap. Mentak singet ke handap pun Tatan teh jadi presiden. Ya. Ya, sakolana sing pinter. Jadi lamun disakolakeun ulah bobogohan wae. Kitong nyabak we susu guru teu meunang. Ya, lamun rek nyabak susu guru jeung pepentilna. Kok sia. Ayo oge ah. Nah, pokoknya kayak sekolah ke daftar. Ah. Nah, oleh cakola. Oleh. Iraha nak. Oke, ku aing daftarkeun sia ka ditu ka balai desa. Sok ayeuna mah sia ngalaki jing heula jang neungeun sanggup we. Ya aing nungguan di imah nya. Aing rek masak heula. Cenah yang hiji ulah batu di banjutan. Aing teh ngadaharan batu tu hidang. Ayang daftar sekolah mah. Betul bisa ayeuna engke oh. Aing pan aing mah can boga duit, ke aing kepala sekolah diajak ngendong 2 peuting sama si asup. Aing balik heula ayeuna mah. Ngalaki jing heula jang neungeun sanggup. Engke disakolakeun. Bung yang sekolah mah. Ngalaki jing heula goblok sia teh.